warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepapkeun wasta baki soleha dina dinten ayeuna kaping 24 Februari 2002 hiji. Abdi bade ngawartakeun warga binaan Jago Sisingaan. Warga binaan di lapas kelas 2A Subang mibanda kaparigelan dina mintokeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun nyinglar riributan di jero lapas. Nu maher milu bidang dina seni sisingaan di Subang. Horeng lain wae seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangungsi lapas kelas 2A Subang oge tetela maher milu midang dina seni sisingaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu harita warga binaan lapas nu kajiret ku rupa-rupa pasoalan hukum teh mintongkeun kabisana dina bidangan sisingaan. Maranehna milu rerengkenan luyu jeung birahma waditra nu mirigna tabehan hasunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilowati Kakanwil Kemenhub mah jabar nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang. Nyebutkeun ngarasa reueus miregeh warga binaan lapas kelas 2A Subang mibanda kamahe dina seni Sunda. Nuturkeun Susi eta hal teh alus pikeun nyinglar riributan di jero lapas jeung bisa dijadikeun marga gesan ngaraketkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaan geus kaluar di jero lapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun sakitu wartati abdi Baki Soleha Sunda TV.